gelis mangga urang sasarangan rotan seni Sunda opik fotokopi buah dua tuturunan seni Sunda tuturunan Sunda sawawata pangkang budi rotan Sunda sawawata mandek satengahing marga mandek satengahing marga Semar Badrana yang melang Kastra Jingga Dawala Gundirahangan Dika aduh aya anak yang palang siang baru daknya kumaha leung basa lamun positif eta dina negatifna deuleu sieun mamawa goreng kanu jadi kolot mangkading disaur ku raja dunya Gusti Batara oh nyata kitu jang ai ka anaknya cu ai deukeut loba pipaseaeun ai jauh inget wae inget dah tangtos meureun inung bapak dewek oge baheula kitu we ka dewek daya bentena wa muga-muga Gusti pun biang pun bapak dah eta anu parantos aya di alam barjah ditempatkeun di tempat anu nikmat mungguh Allah amin amin wa rumasa meureun nyusahkeun dek baheula keur budak teh cu tangtos ngarungsingkeun wa sabab naon sabab Gusti moal dek ngahampura ka eta jalma lamun eta jalma tanpa ridho hampura inung bapa ya atukan tenan nu mata kade me HP ka ari lain ka inung ka bapa komo lamun inung aya keneh bapa aya keneh dah hormat wa sabab didinya deuleu dina dampa sampeanana sawarga teh jang sumuhun tel fatwa barokah teh didinya oh barokan ridho Allah teh aya didinya usung kantenan wa ujang kulan wa teh unur hoyong katingali punuk osah dongkap parantos katingali tarang sumuhun dina wengi ieu wa saparakan cati romongan giri harjatilu ka peto dah kedah ngagejerak deui wae di ieu tempat di dusun Karang Ampel sumuhun desa Parigi Mulya Kecamatan Cipunagara Subang leres pokokna Bapak Tasla kalih Ibu Ijah eta wa Bapak Dede Rudiatna leres sareng Ibu Asni Susilawati Bu Ani
eta dina raraga gusaran ieu teh ujang. oh sumuhun Neng Gita, Neng Kuista, parantos rengse. parantos wah Tah nepi ka kitu kadeudeuh ka nyaah Ibu Rama. Nitipna ka asih nunana ka nyaah neuneunan ka deudeuh. sumuhun Dibelaan nepi ka diayakeun reuah-reuah hiburan jeung sajabana. oh kadenan wah Nya cu, sumuhun leres taku kituna wa saparakan sareueus. leres kumaha Dina wengi ieu ngahaturkeun nuhun ka Bapak Camat miwas setapna. Bapak Dan Rami, Bapak Kapolsek, sesepuh ulama tingkat kecamatan, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, sadayana nuhun. Ku kengeng widi anjeunna wa tiasa ngagejerak di dieu nya cu. ih kan tenan wah kan tenan Tak kuha sakitu wa. Beh dituna anu ngageugeuh di Kabupaten Subang. Pangresa Bapak Haji Ojang Suhandi, Pak Haji Ojang leres Bapak Bupati Bupati Subang anu parantos ngawidian ka UA. oh leres Nya eta nganjang ieu ka daerah Subang ya Ujang. kan tenan Oh. Bapak Kepala Desa di dieu, Bapak RT, Bapak RW, tatangi-tatangi nu kaungan maksad. Bapak Camat Bapak Kapolsek Kuwi di anjeunna UA tiasa ngagejerak di dieu Ujang, mudah-mudahan. leres Eta kasayan teh cing jadi ibadahnya cu. amin amin wah Atuh UA da puguh jalmi dionang UA mah cu. diulem wah teh Anu aya patula patali janji tadina baring supagi ieu murang kalih di gusaran. sumuhun wah Palai dipanggejerakeun ku UA sanajan geus sakieu kakolotanana UA teh. saras barita sepuh Jawa Tapi hikmahna ageung pisan. iya tuh kan tenan wah Nya eta tiasa silaturahim. Sareng urang dieu nya Ujang. sareng urang dia urang pari Bapak Junaidi Qadarullah Aya. SAG. aya teh Para inohongna eta teh nya cu. sumuhun Pak Yanto SPD mantan Kades aya. Pak Pandi, leres aya Pak Dr. Adrianto, sumping Bapak Ade Ruswanto, aya Bapak Kasno, aya Pak Kades Parigi Mulya aya. sumuhun Pak Kadar Sukamane aya. aya burukan teh ngalu Pak Haji Cece, Pak aya Haji Cece Hamdani, ngalu Pak Hasan, Pak Hasan wah Kang Hasan. Open. Kang Open itu Pak Haji Oman Sidodadi ge ka dieu. ngurunyung Pak Haji Oman Sidodadi abanti Bah Ehon aya. aya Pak Ulis Otoy, aya Parigi Mulya. Wanaya ti Layung Grup aya. aya Nuhun, nuhun. Wanaya Layung Guru Kang Jena aya Kang Jena eta bantis. abantis ngurunyung Pak Haji Entis nuhun ulujeng tepang. Kang Onang oge aya. aya si awet Oh, nuhun ulujeng tepang cing Parajang Yuswa kitu nya cu. leres Tah kitu Ujang. Padalang Asep Truna oge aya. ngurunyung Pak Haji Asep Tos ngaos panganten ti pamanukan aya bejana wa di dieu ka dieu nyimpang heula. kan tenan Aduh, nuhun ah. kuping manis Dalang Riswa aya. Dalang Riswa aya Heeh, murid 2 eta tadi beurang cenah di deunga wayang. kan tenan lagi jerak di dia si Sincep Nuhun. Disuhunkeun doa restuna we ti sadayana nya kangge murang kali nu di gusaran. oh sae Cing panjang yuswana ieu murang kali teh cing jadi jalmi anu solihah. amin Nyajang. leres amin Cing ngamilik rezeki nu jauh cunuk nu anggang datang nu caket gerak ka Koreh. Kapore Nya Ujang. leres Tak kitu ti wa. dah Atuh amin Ibu Ramana murang kali tilas karugelanana muga-muga cing kagentos anu melipat ganda digentos ku rahmat pitulung Allah nya cu. amin Tak kitu Jang. leres Ujang. kulan Oh, ada fungsina ge mah hiburan. hiburan urang teh aya deui Cing atuh Ujang hiburan heulalanan sakedeung moal cu. naon hiburan naon deui wah Da anu asup kana hate ceuli urang mah da isini Sunda. Da puguh urang Sunda nya cu. ya profesi Sunda urang Oh. bade ngibing bade ngawih wah
Wah mah lain rek sulap. Bade naon wa didangu teh. Hayang ngadengekeun lagu anu ngeunah. Anu tumaninah supaya ieu hate tentrem. Atuh dangarana ge hate dipangpalerkeun ge sok hese. Ih atuh kantenan wa. Malihan ujang. Naon teh wa? Aya permintaan lagu yo. Iya atuh saeos. Ti Wa Imas. Wa Imas wa. Heeh. Sae naon atuh pamunut? Wa Limas, Wa Imas. Wa Imas luka Walimas. Nya eta laguna teh Bang Bung Hideung Oh Bang Bung Hideung. Khusus da saurna teh pakaulan. Cocok. Kange Neng. Ada di itu. Neng Wingsa teh. Dan nulisna teh kudu da eta. Kada de Wingsa. Tenang. Tah kitu cu. Saya sok atuh jang. Minta lagu Bang Bung Hideung cu. Bang Bung Hideung nyangakeun we ka urang dieu jang. Da geuning juru kawihna ge urang dieu jang. Ibu Nunung. Neng Nunung Nur Malasari teh ya. Si Bang Bung Hideung deui teh. Sarjana seni kadenan. Heeh. Si Bang Bung Hideung ge Kacaroge na punten ka Chef Dedi nya cu. Oh, ditamu teh we kulana sakedap dina Bang Bung. Toba. Minna pajajaran Aya nu ngurungan Bang Bung teh mah. Bang Bung suka gali situ pinu urang karang ampil nu balager wah imas balong bebendun sareng bebenda menggah selira juag awit teh pangajul buah amuing lantaran seorang bedil luhur megang bari paon
urang Sumedang nu balageun aturan Bapak Haji Oman Sidodadi diri abdi Abah Haji Entis gagampa ibarat kukupu ibarat tenangan geranya wa iman bawa beca parewas beca di taman ibarat kukupu ibarat tenangan bawa beca gembira beca di taman batu balian lain sembahan ke pawenangan lain abak nipis kuku Eureun saya Yahudi. Naon nu kajeng nyebut Yahudi? Eureun lanan sia murtad. Wah kajeng nyebut murtad segala. Nah memang urang nyembah kana teko itu. Eureun sia tara salat. Nari salat kudu bebeja. Bukan kudu ngamiskol rek salat. Nya, salat mah kudu bebeja. Nah, Pan kudu niniatan segala rupa ge. Pan inung suku ge ulah nyaho ari ibadah mah. Inung suku milu ibadah goblok. Lain ulah nyaho. Jadi inung suku kabeh sagon anggota badan teh kudu kumaha? Milu salat. Kudu matak di dieu pentingna salat berjamaah. Oh
Oh, penting teh berjamaah teh Kang. Berjamaah teh bareng. Oh. Gotong royong. Oh. Panon milu salat, irung milu salat. Oh, jadi anggota badan teh nya. Gawe bareng mun leungeun ulah sacokot-cokotna, lamun lain cokoteunana. Nya heueuh. Mun panon ulah satenyo-tenyona, lamun lain tenyoeunana. Lain tinggal yeuna. Ya atuh. Da bener teh. Heeh. Tabarengkeun heula dina wujud sorangan berjamaah. Oh. Ieu mah sungut nyebutkeun Allahu Akbar aya hate kana pangabutuh. Eta teh berjamaah teh. Oh. Teu lurusnya Kang. Nu matak modalna urang teh kahiji kudu boga rasa atawa kudu ngabodaan power is focus. Naon power? Artina teh fokus. Oh, fokus. Duana terobsesi. Musuh. Katiluna disiplin. Disiplin ada. Teh. Eta Ai ngaran-ngaran disiplin teh eta teh takwa. takwa teh. Ai dina takwa teh aya wau waroi hartina apik. Oh, jalma takwa mah apik ya Kang. Apik. Teu sagawaya. Tuh. Lamun urang diparengkeun jadi pimpinan ieu kade nu dihuapkeun teh teh nah rezeki halal, nah menang korupsi. Atawa haram ya Kang. Heeh. Nah ieu teh rezeki nu rek dihuapkeun teh ladang judi, ladang basilat atawa ladang halal. Atawa ladang. Hak urang atawa hak batur kade. Jadi kudu bisa misah. Apik teh. Ceuk kolot baheula mah ulah dahar keur lapar. Nah. Ulah sare keur tunuh. Naon ai dahar? Artina ulah dahar keur lapar teh tingali we nu lapar. Nah kumaha nu lapar? Da nu lapar mah janji kedewek. Janji am Si teh. banyo getara. Bener. Tuh. Janji am teh Kang bener. Jeung komo urang lobak libuk harta kekayaan ulah waka dihuapkeun lamun tetangga jejeritan kalaparan. Kalaparan. Aduh. Tuh. Bener Kang. Nya. Bener. Ulah dahar keur lapar teh. Ulah janji belawak. Wah, ulah janji belewak sing apik heula kumaha carana. Pikiran heula nya Kang. Tah di dieu pentingna agama teh. Di dieu. Ulah syare keur tunuh tingali we nu tunuh dan nu tunuh mah janji dug. Janji galedug di Di mana? mana we dugna? Di mana we sareupna da teh cekolot mah ulah syare sareupna jang beusi aya sanekala. Nya bisa kasamar sanekala. Artina sareupna teh di mana we dugna? Heeh. Tong boro make jeung di luar sanajan di jero imah samemeh syare teh atuh nulakan heula panto. Tah tertib. Yang tertib. Janela tutupan heula. Heeh. Bebeja heula kanu kagungan sabab dina waktu beurang teh urang teh loba nikmat nu kaalaman. Nya bener. Syukurkeun heula, tobatan heula nafsuna, oge salabarkeun kabeh da urang mah teu ngaboga-boga. Oh, anggota Diri sasampiran awak sasampayan umur ukur gagaduhan. Heeh. Bener umur anu ngadu. Bikeun bisi diparengkeun maot keur sare. Keur sare salabarkeun heula. Ai ngaran-ngaran geus bebeja heula mah pan urang teh genah. Kadena. Geus dibikeun. Nya. Geus pasrah. Pasrah kanu gaduhna pasrahkeun. Kanu kagungan gitu yang gaduh. Itu. Bener Kang. Ta eta apik teh euy. Sabat takwa teh eta Kang. Heeh. Apik. Nu matak ceuk dewek tadi si tara salat. Heeh, Eta teh kepagawean kitu teh sarua jeung nemongkeun diri tara salat. Oh, jadi tina pagawean geus kaciri. Ai salat teh saur ulama mutanabi, ai hartina ulama mutanabi teh ulama nu leres-leres nyunah rasul. Oh, ai salat teh aya 3 huruf. Naon wae teh teh? Shod, lam, ta. Ai disebat. Ai shodna teh sidqul qauli. Hartosna. Hartina bener ucapanana. Ngaran-ngaran nu bener ucapanana mun ngomong tara dibarengan ku bohong, ngadek sacekna nila saplasna nya cek nyana lain cek lainna. Tara wani ngurangan jeung ngaleuwihan kana perkara nu geus ditangtukeun. Mun panjang tong wani neukteuk, mun pondok tong wani nyamung, mun condong tong wani motong. Pas tukang salat mah ngomongna. Adi eta nu kadua lamna. Atawa ahli salat. Nya. Ahlina. Tuh. Ai lamna Kang. Ai lamna teh layinul qalbi. Naon hartosna? Hartina leuleus hatena. Tuh.
tuh ahli salat mah Laleuleuh satena. ai leuleus hatena teh dina prak-prakanana sopan santun ramah tamah DP handap asor tawado landung kandungan lair aisan ipis lapis kana tapel malapah gedang kaituna tungtungna teu melengkung bekas nyalahan Oh eta teh nya. Aya eta takna. ai takna teh tarkul maasi hartina teh geus ngajauhan kana rupa-rupa pi maksiateun Oh eta tupina dijauhan komo maksiatna bener Kang. da panayagan bieu aing ngiga kendang dijempe-jempe eta kokot jilakakeun batur jauh kana salat sia teh Oh jadi kacirina teh tina pagawean. matak beungkeut Allahu akbar Allahu akbar. tah leungeun teh peueuhan di dieu Nya. ieu mah kendang dikeplos-keplos aing nepi ka wiwirang goblok Kaberin tinggal jadi ngamak. cacak sarombongan sia teh kamajang deungeun-deungeun Ukur mah pegat macet heeh Tadina hayang we heureuy, tadina banyo teh. urang ngeureujeng saha lamun dek banyo intern jeung aing bae urang ngeureujeng saha ieu kan di depan publik pan sia teh geus karolot Ada teh ngarubasakeun budak atuh. intern jeung aing sok dek heureuy mah nepi ka silik kadek teu naon jeung aing asal banyo we Hampura we. jebret kadek nepi ka buntung sirah teh hampura ah da heureuy tuh Oh hampura aing ngadek mah tuh. jadi urusan heureuy Jadi urusan. tak kitu euy Saya bener Kang. Moal sekali-kali. ieu teh bapak hajat teh sagala diayakeun Wow. siang kene sagala diasongkeun Kaopak-opak ya so. naon nya eta hayang ngahibur budak Sajabi ngahibur nu sanes teh. da lain ngan ukur ngahibur murang kalih nu digusaran ieu teh bebas ditonton Nya atuh Kang. tuh ngawalatrakeun pangdangu ngawalatrakeun paningali Meningali heeh di luar desa ge sing karurunyung. bujang hinga ti jero desa sanajan ti luar desa oge Sing karurunyung nong. CS nu di mana-mana Nya Kang. cara rumping usum halodo ongkoh Halodo kamelengan. nya Bener Kang. pan aing ngaran-ngaran usum halodo mah beuki kebul we jalan teh keur maruksa heeh Meni perong irung teh. alah ampun Nyata kitu. ulah hayang meuli apel Naon? Ujung ulah hayang nyari apa halus mau beuli we. dina calana Aya naon? aya rambutan Naon teh jeroanana? ulah hayang ka Karang Ampel jalanna awut-awutan endok iraha punya alusna heeh eta kanu rek ngawak naon anu rek jadi wakil rakyat anu rek jadi pamimpin baligo pagede-gede Gede-gede gitu kan. heeh surah seri geuningan Pakasep-kasep. padahal baligo nu sabenerna mah Allah Da kumaha cara nurutanana? akibat tina baligo Allah diterap-terapkeun contona tutuwuhan tatangkalan dijadi-jadikeun ku Allah eta teh baligo Allah Oh, karyana jararadi pan kulobana tatangkalan biji sumber cai sumber cai manfaat. Bener. karya nu pinuji tuluy lautan aya laukna hah nepi ka jelema teh sumpah moal aya di pangeran anu wajib disemah angin Allah da manfaat karyana Leres. heeh Jajadianana mah. tah ku karya-karyana geus sok teu kudu baligo diterapkeun da rakyat oge ngarti engke Kamaha-maha. Ah, da yeuna mah jadi kucing-kucingan rakyat rajeun dek milih dibere duit 50.000 duit teh sapira? duit 2 poe ge beak 50.000 tapi sangsara 5 tahun bayangkeun ku Si orang salah kene ulang memilihna teh. Nya. Heeh, Kang. tapi Gitu. 10.000 satahun Kang he jalma iman tuh Tah. muncul agama mah ya ayyuhalladzina amanu Kan he jalma nu iman umat maneh ulah milih bapak-bapak maneh dulur-dulur maneh lanceuk maneh jadi pamimpin sakirana eta jelema masih kene kupur sabab nu kupur moal matak ngadatangkeun kabagjaan dunia akhirat malah nu kupur bakal ngundang malapetaka ajab Heh, teh iya. Kang. Bener. itu Hei, meringkak Nya. kama bener mah. Teu apal. teu kurang
Moal sikit rokok-rokok cicing lanan. Udah ku si lain kayaknya. Lain ngaganggu wae. Ting itu tukang rokok ngaganggu di dagor kok ini gitu. Mantang, keun bae usaha. Tapi heueuh. Nu usaha keun bae. Ceuk tukang rokok teh. Sarua we jeung sia cepot aing keur usaha. Heueuh pek cing payu euy. Cing payukeun. Eta teh keur marawan anak pamajikanana di belahan teh. Sarua jeung urang. Ibadah maneh oge jang. Pek niatan sabab panghade-hadena ibadah teh nyaeta maraban anak pamajikan ku rezeki nu halal. Nu halal. Doakeun sing murah rokona kitu Kang. Alah ngan dewek teh gagebegan teh euy. Naon wake gagebegan Kang teh? Lain Gusti Batara Kresna kawas eueuh di ahli. Abi ke kitu pangemut teh Kang. Wake jeung miwarang Dewek dia titah nganterkeun surat. Surat. Sangki pedengkeun suratna teh ka itu ka sawarga Maniloka ka Hyang Otipati Jagatna teh Batara Guru. Allah eta nu jadi tanda tanya teh. Ting tina naon ka sang tukangna dewek dipercaya. Duka teuing eta mah penghargaan we ka Akang meureun. Dan nu hayang-hayangan mah teu dianggap geuning. Nya. Ari aing anu teu mais teu meulem paribasana, teu mikir-mikir acan, bujeng hinga kanyaring teu ngimpi-ngimpi acan, dititah, dipiwarang teh eta. Meureun kanu sejen mah teu percaya meureun. Teu percaya teh. Laeh kapercaya. Ngadon aing salaku figur nu dititah teh. Oh, di dieu meureun krisis kepercayaan. Heeh. Oh, atuh da sararea meureun ieu teh datangna teh tina aspirasi rakyat, da ieu mah geus teu percaya ka partai geuning nya. Beres ayeuna mah. Geus teu percaya ka partai geuning kalah diseungjurikeun. Teu percaya. Anu dipercaya teh nama figur. Figur. Benar figur. Figur Akang eta mah. Nu matak ayeuna geuning loba geuning artis-artis selebritis jadi pamimpin, nu jadi bupati, nu jadi gubernur, wakil gubernur, oh, jadi dewan. Jara di dewan teh heueuh kitu. Aduh kateuing atuh Akang. Tuh kateuing tanda tanya keneh atuh. Dina seuh-seuhanana nyalurkeun aspirasi rakyat teh heueuh. Heueuh teh. Nya. Nya bener. Oh, dek kan nanyakeun teh heueuh gitu. Eta bisa ngajawab kuring oge atuh. Lamun heueuh nah kieu wae atuh. Eueuh perubahan heueuh. Monoton juga. Tukang tahu, tukang tempe kawalahan ayeuna hese neangan kedele. Dengan kedele Akang saja. Ngomong kamari mah reuwas jengkol 80.000 sakilo. Cacakan bau. Alah. Saja bati mahal teh hese. Alah. Teh teuing tukang. Luar biasa kejadian dunia romantika kehidupan. Segala jadi. Pengalaman Segala jadi duka denge. Mode dewe kamari. Naon Akang kamari? Aya kejadian naon? Aya kejadian anu aneh atuh. Nu aneh kumari Akang? Dewek teh rek nabeuh harita teh ka Pusaka Ratu. Oh, basa tos boboran. Oh, makanya geus boboran pisan karek 2 poe lebaran. 2 poe lebaran nya harita teh. Harus mudik. Atuh dewek teh ini teh sore teuing ti ditu teh teu nyaho. Macet. Macet. Wah, total macetna. Saja jalan teh macet. Dewek eta karek nepi ka ledeng geus jam 5 mangkaning sieun kaburitan. Oh, da karunya kudu hajat meureun dadagoan we. Pasti. Ai panayagan mah ini isuk-isuk dewek mah harita teh sore. Sonten da biasa lagi sonten. Jam 4 perbah ledeng deuleu macet. Bakating kureuwas karunya kanu hajat teh jorei wah yang ngising. Sagala karasa gitu teh. Wah, eta mah aing lulumpatan kabeneran euy. Naon Kang? Aya susukan mulah wetan terminal ledeng teh. Aya di dinya bener. Memeh nepi ka susukan teh deuleu eta podol maksa hayang kaluar. Busiat. Atuh perecet teh keur leumpang teh. Ai busiat segede hulu. Heeh. Busiat. Namanya ai. Lain busiat, gede-gede teh modal Ada gede atuh. Datang ka susukan teh wah, piceunna calana jero teh. Duh. Ada bau. Atuh dewek teh teu make calana jero. Aing geus ngisang, aing geus bebersih, sup celana panjang diasupan ku celana
teu nyaho sakuna kajejek barawak teh tuh jadi molongok atuh katutuh hirup heeh ngan aya saku soek mah panteu kaciri di jero teu kaciri aya saku jero datang kana mobil teh anger kene jeung mogok mobil teh dihese di hirupan teh di kitu di kieu gitu huru tina panas bener tadina mobil nya dipake wae tadi kabeneran aya mobil nyulusup nih bus nu arah Pamanukan teh ning tarekel kana bus dek teh da sieun kaburitan teh ka Pukasar Karatu bintang murni ai dina bus tong boro anu diuk nu nangtung ge pas sedek arus mudik dewek kabeneran dina bus mah aya pamuntangan kieu geuning di luhur aya heeh ai di rem teh beletuk sirah urang teh sirah batur eta mah aya copet di tukang yo sulusup teh kana saku ada eta aya wae direret ku aing awewe copetna teh di teh nyahoeun saku aing molongo soek lempeng pisan gep teh kana bobogaan aing dah eta copet ngomong nah cenah HP teh hipu jeung HP teh ngarenghap dompet ku aing ge dikenyetkeun lalu SMS eueuh wah didengkeke ku aing kokonna teh kak beunang sia copet ku aing sok direret teh awewe paprong-prong beungeut aing jeung copet sok sia mending dicarawokeun copet ku aing abeh pada ngagebugan mending cook nya meureun manehna teh mending nyook nya atuh ngeunah we nepi ka Pamanukan teh peler aing ge aduh ampun heeh geunah we kitu mah alah ampun teu karasa hareudang alah pengalaman nepi ka kitu teh aing beka kitu pengalaman sok aya wae alhamdulillah euy sinden jararag jagena ieu sanajan unggah peuting oh ngarora ieu teh lain tanaga weuteuh tanaga leuseuh ti keur mah panyakit nyararedak tamah-tamah buyar tapung ti sukan lebaran kikieuan eureun teu sangkanya sinden ye kararuat alhamdulillah kuat heuda nu bareto mah geus karolot atuh da geus karolot taragan diganti ku budak ngora model kieu ya duh geus arompong regenerasi nya nu baheula mah geus arompong dalang geus kolot sinden ngarora kene nya kan keun bae kajurung we ku sinden kan ngan ari hitut dalang jeung hitut sinden beda nah make beda segala ai hitut dalang mah tara kadenge tara nah make tara kadenge apa sok ngahiji jeung kecerek kumaha teh kadang-kadang heula hitut ketang dut cerek nyawa melanghir heeh ai hitut sinden mah ngageber kumaha ya akar nah cenah make kitu cepot ngageber jauh-jauh eta sinden pan sok emok emok meureun eta pihituteun teh rek jalan ka tukang meureun kapenet ku keuneng nya kapaksa seseleke ka hareup meureun aya lemer kadupak aduh ampun meureun aya tetenya ye alus sarana kan alah jeung bauna teh itu cenah 2 kali nih nah Kang make 2 kali da sarua nu hiji bau waduk hiji bau egerin alah mun hiji di menyaho jawe bau kolaborasi bauna kan mun ngarang laguna hitut sinden itu sinden hitutna 2 kali dutut breng hari hitut ngadurulung lemah payu karunya mau balik ti Arab nah maka karunya kan balik ti Arab ya kan aya di Arab teh digawena teh 2 tahun jadi supir lalaki ieu mah jadi TKI mau ngusahakeun pamajikan meureun digawe di Arab jadi supir ngakutan onta meureun itu balik ka lemur eta mah pamajikanana sono meureun
Nya atuh. Boga duit ongko. Loh, duit gede ongko. Kadenge we ku bangsat. Eta bangsat sok kadenge wae. Saha kira-kira Serius? Heeh. Si anu balik ti Arab pasti mawa duit gede. Can emas. Sabot keur kacarai nu boga imah eta bangsat sulusup pe abus. Wah, Langsung ka kamar ngebedo-bedo lomari. Wong bangsat nih ah. Keur ngebedo-bedo lomari kitu nu boga imah datang balik ti cai duaan. Heeh. Cing galulutrak eta bangsat leuwaseun. Ya sieun Ka mana kaparego. lompat yeuh. Sieun kaparego. Kabeneran para na teh molongo terekel ka para cicing di para maksudna mereka ngadaguan heesna nu boga imah. Boga imah. Heeh. Ai nu boga imah lain hees da sono balik ti Arab. Heeh, atuh. Oh eta bagus dalahar. Jam 8 joger we caritana gatrik. Daerah caturnya kan. Oh cangkang jajamu pabalatak obat kuat. Aduh. Eta bangsa ti luhur kieu. Ulu itu si goblok. Ya. Sugan aing dek hees. Nengo. Dulu itu bujurna nepi ka tapak bisul wungkul. Heeh. Eta sono urang ka pamajikan nepi ka jam 12 peuting teh teu eureun-eureun. Ger deui we nya. Heeh. Ger deui we nepi ka 3 rit tah. 2 tahun atuh kitu. Jam 2, jam 3, jam 4 masih kene. Eta bangsat geus kesel we ti luhur. Beuh eta si goblok ira harek heesna ieu teh. Celengkeung adan ti lebak kadenge Allahu Akbar Allahu Akbar. Lain salat marang teh ngedekul kene we. Ya, da isuk ge adan deui. Heeh. Isu gaya kene adan. Caritana geus ya goprak kana langkara kecape meureun. Eta salakina ngusapan pamajikanana, mama, Amwing. sayangku, my honey, darling. Teu panggih 2 tahun teh nepi ka ulenan kieu. Eta bangsat ambek ti luhur. Kumaha kan? Bari kabur diteumrak eta mah kaso-kaso jeung genteng. Kumaha? Bari kabur bari ngomong kieu. Da dume tadina ngadenge, Nyai bojo akang nepi ka ulenan kieu. Ambek eta bangsa ti luhur. Bari neumrak kaso-kaso. Sakalian kalapaan anjing. Gobrang bertak kitu. Wah, lompat mapai galeng. Ai geus jauh teh nyarobok deui. Make cengek anjing. Tidak kesal teh Kang. Keur mah kesal ngadenge kitu teh. Aduh ampun. Hayang seungit make. Lain rupa-rupa dongeng ngaralu. Aya deui nu balik ti Sumatera. Sumatera. Nu balik ti Sumatera rek balik ka Jawa Barat apa numpak kapal feri Nya kana feri. di Bangkahuni geuning ka Merak. Merak. Numpak kapal nyebrang balik mun ka dieu ka Jawa Barat. Bedah rek balik. Aya di tengah laut kalaluar teh muatan teh maksudna meureunnan hayang nempo pemandangan laut. Heeh, dina dek. Ngajajar wa dina dek teh. Eta mah keur kitu jo jerit teh awewe satengah tubuh. Alak kumaha? Tolong. Bapak. Si horeng kantongna murag ka laut. Ka laut. Itu kantong kuring makaning duit 10 juta. Pek cenah cokot duitna mah 5 juta mah keur lah jeung kuring 5 juta ewang. Eta surat-surat penting. Saha nu rek nulungan kalah mararong jelema teh. Jayang Heuh sarua we jeung modaran maneh da ka laut. nya heueuh. Heuh nu wani. Wah gegejeret eta awewe. No da mah aki-aki. Kumaha Joka jeleng teh ka laut. Gejebur. Kecepok. Kabeneran eta kantong teh karawea. Kumaha teh? Page eta nu boga kapal teh ngalungkeun tambang bleng. Beunang eta tambang teh ku si aki teh. Allah alhamdulillah. Dibedo ka luhur teh salamet. Gor we surak. Muji benernya. Eta si aki menang pamuji atoh. Allah Pan urang lamun dipuji teh atoh. nya atoh. Si aki mah Amak kumari akang. nyokot kantong tina kantong nyokot bedog dilagar ke bedog. Wah, dikaluhurkeun nya.
Hidup aki hidup. Hidup, Aki. Cuk batur teh. Hebat aki. Eta aki-aki lain atoh kalah baud. Bari bedog di kieu. Batu teh. Montong hidup-hidup sia goblok. Sok ngomong sia. Saha nu nyuntrungkeun aing tadi. Si horeng lain wani aya nu nyuntrungkeun sawak meureun. Heeh. Lain eta luas nu nyuntrungkeun Ampun eta sia. Karunya nya. Watir. Boro dipuji. Ya, Kang. Naon aya Kang? aya pikasirieun euy. Naon Aya anu boga penyakit boson. Boson teh naon aya? Boson teh hitut wae ungah ngalengkah ungah hitut. Oh. Awewe gadis. Heeh. Mung gaul jeung batur daerah meureun hitut wae. Da ungah ngalengkah teh ngik 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 kitu kayaknya bujurna teh. Tuh we disadar. Tilu teh anjing sakali nuturkeun. Baru kana rek maraban meureun. Buru ka jamar roti. Heeh. Kabeneran hanya tak itu murah si pangeran nya euy. Nya kumaha Kang? Kabeneran aya bujang deui. Sarua sa penyakit. Oh boson. Boson. Ai lalaki mah pantari kitu teh. Dut. Cek bapak-bapakna teh cenah urang kawinkeun budak teh cenah euy. Urang bebesanan yuk ah. Buat sa penyakit. Da sarua sa penyakit cenah abeh teh eraeun. Hayo atuh cenah kabeneran budakna teh darekeun. Daekeun pasti. Heeh. Jeung eueuh jodoh nya mending. Kawinkeun budak teh. Ai kolot baheula geuning nya ai geus dikawinkeun ti urangna teh ti peuting teh sok diintip Bisi budak ku bapakna teh. Sabab isuk-isuk rek hajat deui disebut teh numas. Numas teh beunang ka gadisanana hartina teh geus bageur. Diintip ku bapakna teh kieu. Ai kamar pareneng deui kahalangan ku bilik kungku. Baheula mah pareneng. Didengengekeun anak teh. Bisi budak teh hade. Hari panganten da pogoh pesa penyakit. Ai biasana mah ua peuting teh ngik ngik ngik. Da ayeuna mah aya sarakina mah aya nu nemalan. Ngik dut ngik ngik dut ngik dut dut ngik dut ngik dut dut ngik dut. Da bapana ngintip kieu we. Dut dut ngik dut ngik dut dut ngik dut ngik dut dut ngik dut. Dut dut dut. Nah hanya beula. Aya cenah ngikna eueuh. Ai barang aya di bemeu. Melang urang ka anakna sieun dipaehan. Toong we ka itu deukeut ka panto. Pantona teh kabeneran deui. Lain ku panto. Ku reregan. Ku baligo urut. Urut teh baheula we ele. Dibukakeun saeutik. Oh, paingan dut wungkul. Da keur dipake geuning si nyai teh. Heeh. Beureuh katutup liangna. Katutup. Kacocokan we. Alah. Ai budak awewe na meureun katempo bapana noong. Aa. Kajeleng teh lalakina reuwas meureun. Meureun eta hitu teh meureun asa kabukakeun lawangna. Jo tuwiu wiu wiu. Wah, eta mah salamur datang. Marupana sirine. Cocokna meureun asa kabukakeun. Saya RW teh para raih Kang. Isuk-isuk teh beurit aya genep gempar. Virus hitut. Alah, ampun euy. Kang. Heuy. Eta nu panasan teh Kang. Panasan ku. Naon? Nu panasan ku anak geuningan. Naon? Dongeng. Panasan ku milik anak. Dongeng jelema panasan ku milik anak. Geuningan. Kumaha teh dongeng teh? Dongengkeun ku akang abdi. Naon? Dongengkeun ku akang abdi poho deui. Oh ya teh nyaho kumaha dongeng teh teh? Alah. Ampun. Heeh. Alhamdulillah nya euy. Doana dewek rek ka sawarga atuh ieu didoakeun pisan. Heeh. Sing salamet bisa ngumpulung deui ah. Bujang. Eta saha?
Syuh. Eta sora. Ya dewek, Jang. Eta sora. Bapak. Loh, naon? Bapak dulu itu. Kadieu dulu, Jang. Matak pika bungaheun budak teh aya deuleu Jang. Ulah suak ulah. Kan hayangnya hodongengna we deuleu. Pak, iya abdi Pak. Oh, kadieu Jang. Simbah kabeh hatur Pak. Heug syukur Jang. Melang aing teh. Nuhun Bapak. Aya naon sih teh dionang teh? Ulah melang Pak. Pika bungaheun ngan abdina ieu. Asa kabina-bina teuing da loba jelema titaheunnya nya bet miwarang abdi. Dititah naon ja? Ke dadan. Nyuhun restuna we teh sepuh. Kakara abdi bangi kadua sana modegi Pak. Pasti atuh. Semah kabeh hatur bokap. Heug syukur Jang. Punlan seuk menang pancen Pak. Pancen naon Jang? Gerak keranan dongengna panjang. Kapetong. Jadi dengan di Bagerang umat papayungan nama sangkan ulah kahujan eta nulungan nama sangkan ulah kaedan kurang parigi dipiriksa diring genti gending nungah udang rasa Soloyo. pasti seni pribadi biara budaya bangsa Sini dong. Babe datang. malah seni hati-hati tentu hasil lagi bukti Kang Budi Rota Kang Rahmat babakan selisih jadi atika tontonan pahati uman sidadati jadi tua tunon Ubar tunu. Tunu hanger. seni lain kawenika api enti tapi pikir yang limpudi Batu jajan. Abas di luhuran utami siliasi juksa sami siliasi kejung sasami seni mustikaning ati halimku nusuk nakal Haji Oman Sidada Hariring jadi panggeing halang ngajak para juang dunungan halang ngajak berjuang mudun Abah Haji Enti orang garap sesarengan Pak Haji
radia Aya. Bumuleh bari titenan Aya. Hasan lepat ngadang dosa luyujeng kapribadian lecet danis luyujeng kapribadian amuin Ada raya. urang Mermawe sama cep yoga suara Sili asih Daju upama Laku ning jalan utama buka patokan agama nama gini ngama lah kita menerima boga patokan agama Aya. kang opa Ngemumulan kesenian teh lela Ulah ukur reresepan Ngandung maksud jeung tujuan wujudkeun persatuan persatuan Aya. wanaya layung bro mangga urang sami-sami ngajung-junga ibu undan darajat seni kubudi anu utami disarengan mana suci eyang anu disarengan mana suci Kaget kunirahan ningali ingkang sampun prata ya sampun prata ay anak dewek asta jingga dawala nyar pikakeun silai ujug-ujug gabruk boa-boa aja sing geura pedar sacara basna ulah diding-ding kelir gendang siloka naon deuleuja kumaha silai menang undangan ti Gusti Batara teh disangka tadina abdi teh kumaha aja anu teu disangka tadina meunang karuwas abdi teh aduh aya karuwas naon ja dawa naon caritakeun ku Jiling saurkeun kan dongengkeun ku Jiling kudu ka ieu teu kuat nyelak pikacerikeun euy aduh ieu nyelak picerikeun jalak saya eta mah yo dek atuh kau aya kasedih Cipanon teh kitu jarang jarang hese ditahana deui Cipanon teh kieu salarasna mapa barakakeun ku akang ti kawit tepang sareng Gusti Batara teh biasa nu didongengkeun teh ngeunaan kajadian alam dunya kariweuh alam dunya luyu jeung katerangan yen ieu ruksakna dunya teh boh di daratan di lautan teh lintang ti kopolah atawa leungeun-leungeunna jelema polah-polah jelema kan
tayana beuki dieu jelema teh beuki ngaruksak beuki harengheng ku dedengean geus teu saimbang kaayaan alam oge ekosistem teh geus teu saimbang wayana diruksak ku manusia cinakna harengheng ku dedengean pajejet ku deuleuan heuh ai solusina jalan kaluarna pikeun ngahinarkeun ieu karuksakan dunya pun lanceuk teh nampi dewa ka raja Triloka wah eta anu bahayana teh mah geura emut tri hartina tilu loka alam kahiji nyaeta Mayapada kadua alam Madyapada katilu alam Marcapada eta teh di bawah pimpinan Otipati Jagatnata benar jadi Gusti Batara Kresna mah di bawah pimpinan Otipati da puguh Gusti Batara mah ngan mimpin saloka nyatana sadunya di Marcapada heeh taya Pak aya anu jadi kaget kunaon dapan loba jelema ti taheun jelema anu palalinter nu ngalalarti ngan kitu walaran Gusti Batara yeuh nu pinter teh loba ngan kabalinger nu pinter loba jelema anu jegor-jegor kabobodo buringas katitiwasan cukup belengur balaganaya ta eta heuh eueuh deui ayeuna mah anu dipercaya teh lintang ti figur sabab geus kasohor ka mana-mana yen di Amarta teh aya hiji pawongan anu ngaran Semar Sapalaputra nyaeta geus kaceluk ka kana ngewok kaloka ka jana pria kajam paring angin-angin hartina geus jadi figur wah kadenna eta tolak ukur jelema dan dia eueuh lagap teu aya guys jadi figur tah anu kedah ngadugikeun serat kahiang Otipati Jagatnata teh pun lanceuk nu kapeto teh ulu nu mawi Pak ta eta mangga emut ku Bapak matak jadi bingung teh eta sedengkeun pan jelema bisa nincak sawarga teh Pak jelema anu bisa ngajalankeun rel kamanusiaanana sedengkeun ari abdi benar jelema tunggu di paru cetang di rumpak paribasana ibadah gebelang betong dulu itu nepi kaki itu tugas lain berat ya mawi Pak eta anu jadi abot nanti kulan di perjalananana oge abdi teh biheung hirup kurumpilna jalan ka sawarga teh Pak ke ai juragan Gatot Kaca eta oge bade ngaping nepi ka kampung Medang Kamuwung desa Medang Kamulyan dah tadi dinya mah abdi terek dilepas mangkani ngaliwatan salju wah eta salju ulan gunung-gunung anu pinuh ku salju teh aneka cuaca di dinya bakal kasorang muat tiis ku tiisna oge pan bisa beku jelema teh getih teh tak ku kituna restu ti bapa naon ngaranna lamun abdi hirup dina waktu ayeuna tanpa nguping panghampura tinu jadi sepuh beres sabab tadi ka kuping ku abdi yen sawarga teh aya dina dampal sampean Ibu Rama saacana abdi miyos abdi teh hayang nguping heula panghampura tinu jadi bapa bilih abdi tumpak caringin di buruan teu kuat nandangan proses benar eta abdi teh hoyong dihampura heula ku bapa tina segala dosa perdosaan Bapak sedih aing lain ceurik Bapak lain ceurik aing mah ceurik aing ngadenge kitu mah sedih itu Pak doana abdi Pak jauh ti naon pangdoa dewek ari sagigireun ilaing pek cing tawakal jang ya akang sing mandiri temongkeun kajujuran tah di dieu ieu teh hiji panyeuseuh keur ilaing nya peluang pikeun ngaronjatkeun harkat darajat si laing salaku pawongan bener diajar mandiri supaya jadi insan anu berkualitas sabab engke nagara kahareupna jeung ayeuna teh ngabutuhkeun sumber daya manusia anu berkualitas anu handal sedengkeun pan abdi teh jelema anu teu sakola eta deui panginitan teh tina kabodohan eta supaya lamun si lain rumah sabodo ilmu bakal dararatang supaya jadi jalma mikir peh jang sing tawakal tah
Aya kitu mah tos aya doa teh sepo jadi abdi dihapunten ku bapa. Heuk dihampur aja. Saurkeun ka emak. Bang Blas. Pasti inung silaing bakal ngahampura bakal tahajud gerak ke. Ya ngarestuan. Nuhun Bapak. Nanging saja bina teh kitu. Halangan rintangan teh bakal aya. Tang tuh nya. Gogoda tuh. Keur manusia di mana ngahonta cita-cita. Naon rupaha perjuangan teh kudu aya pengorbanan. Ta eta. Segala rupa ge Dah. pengorbanan. Dina eta pengorbananana boh tanaga pikiran. Heeh. Ulah nepi ka nimulkeun karugian ka abdi boh ka kulawarga abdi. Cing naon atuh ti bapa bekal kangge abdi. Cik rek makalan naon. Mekelan naon Pak cing saperti bantis ka abdi mekelan. Kerjaan di jalan Pak Oman Silodadi. Di komo. Kang Onang atuh cenah mekelan duogan kalapa hejo. Kakang deh. Rib-rib ban kupam. Rib-rib ori teh can bahehon. Mahanan buah. Ngan can arasak semuanya nu karek pentil kene. Oke guys asak. Oke guys asak dikirim kulit. Abdi teh nyuhunkeun bekal we ti bapa naon sakirana anu bakal mangpaat ka abdi duaan jeung sidawala. Mangpaat dunyana boy. Tah atuh lamun kitu mah jang. Sok dewek dek mekelan ka silaing. Dah. Pek tah. Naon? Buuk dewek dudut dua lamar keur silaing hiji keur sidawala hiji. Eta. Aya eta kalau Rambut bapak kudu didudut. Heeh. Salamar sewang. Para lunteuing bapak teu kumaha wantun abdi bieu panci keneh minta dihampura. piraku rek. Ayeuna abdi kudu cubuk cabak kana mastaka bapak haram, Pak. Pamali doraka. Moal, Pak. Sieun. Sok jang. Ali mah. Ngajebak teh. Teu wararantun, Sok atuh ku silaing jang. Dawala. Naon, Pak? Dudut buuk dewek dua lamar. Ngajebak montong dawala. Tong. Lamun heueuh oge teu ngajebak, antep ku mau sigana kumanehna. Pira salamar ge. Eta mah ngajebak. Supaya urang duaan teh supaya jadi jelema doraka. Doraka ulah. Manya bapak ka anak itu biheung teuing, bapana goreng hate. Piraku rek ngusrukeun. Nah, si kurang ajar. Ku bapak we dudutnya manya ka anak. Oh. Sok jang. Pek, pilih ku sia. Sok salah saurang kanya. Ulah dawala. Luaskeun. Sehingga ku kalanceuk ieu dengekeun ku sia. Mensetan oge lamun kolot teu damang ti dieu tina sampean tah. Tapi kana tak-tak ka dieu batasna ge kana tak-tak. Ieu mau ulah disabak. Sia nu doraka. Meretikeun. Nah, teh. Manehna doraka. Karena masyarakat kurang-kurangna kolot hampuraan cilaka. lapur teh hampuraan. Pikiranna teh pondok sia teh mah nya. Teuing Dua, Pak. Dua. Tong leuwih ti dua. Dah. Ieu. Sok. Tuna dina gugusi silaing selapkeun. Ya, dan nu lain-lain Bapak aing mah naon maksudna? Batur mah mere roti. Batur menyelapkeun teh cek. Aduh, cek dapat Sekian juta. Goreng-goreng dan duit kontan. Atau ATM. Ieu mah kalah huy. Diselapkeun dina gugusi, heueuh. Naon mangpaatna? Kumaha engke? Engke ge silaing bakal manggih keanehan-keanehan anu luar biasa. Kajaiban teh. Sok hiji deui keur si cepot. Durana panjang. Mun bisa mah da kabeh we. Si eta mah. Sok. Ya Sok. Mi HP we disilaing. Iya selapkeun heuh disilaing. Kumaha lamun meulit keun lak-lakan. Teu beunang diPHP-keun sok. Batur mah duit naon mekel teh. Hayo, beukeun. Jeung macam teh selapkeun dina gugusi. Na gugusi na dompet. Na gugusi. Kumaha rasana cing. Tah. Engke teh mangpaat. Engke ge bakal nyaho si lain. Engke ge
di luar jangkauan urang salaku manusia engke ge bakal kaciri bakal kapanggih bakal nyaho seuing kanehan ai juragan Anom di mana aya Pak ngaping di awang-awang nuhun atuh ai kitu mah sakitu doa ti dewek aya di sigigireun ira lain kade sing tawakal jang umat ulah lepas tina etika hirup eta kalau cing bisa pindah cai pindah tampian hartina si lain kudu bisa adaptasi jeung apresiasi hatur nuhun Pak geuning bapak urang teh nya apa kana basa-basa nu kitu nya sopan santun ramah tamah DP handap asor ulah tinggalin eta pake ku ulah jauh jika mana-mana ge salamet jang jigjang didoakeun pangdoa dewek ari sagigereun ari lain ada eta kalau teh ngan karasa euy ka nyaah bapak wah gede kang tapi ka nyaah nanti ngan ukur samat mere buuk ada mere tanah mah teu boga tuh batur mah deposito ka anak teh naon nya moran acan we dah acan kablog di mana eta sok suka bos agan jagoan ngobrol naon bapak maneh bieu biar ngobrol makalan naon biar saur pun bapak kan iya yang upami penak sareng juragan Gatot Kaca omat naon cenah dewek teh geus teu boga keur ngejo yang beli bako teh heuh lah henteu katang sia dibanting ku aing teu kompak sia jeung aing teh beli geus teu kompak adi jeung abdi teh agan marukana teh hirup di Tumaritis nya kulan gagal panen ongko saha gagal panen nya abdi di Tumaritis 3 hektar teh teu kaala ku abdi bare nuhun naon ku beurit sanes banjir sanes goreng sanes naon jadi ala we kudu bogana bot lah lamun teu tugas pada dicekek we eta teh serius ayo kaulah moal lepas bakal dimonitor maneh nepi ka kampung Medang Kamulung desa Medang Kamulyan di awang-awang di aping bisi aya siku sululung gelagak kencana mau ngamuk ka jabatan nuhun agan ka nyaah kadeudeuk ka cinta ka ulas asih agan ka abdi di monitor doana abdi juga ya gini Ramiosan ya luyu jeung pancen ti Prabu Batara Kresna dah iya ge Raden Gatot Kaca maksan ngaping astra jingga ti awang-awang geus bilih kacanir bangban di jalan aya kejadian anu teu diharapkeun ya Gatot Kaca anu kapatopi kenyalametkeun iya ge Raden Gatot Kaca maksadah lumampah ka Geganawiati dah iya ge lajeng melirik busana apa busana Gatot Kaca busanane Gatot Kaca jamang Masmur susun 3 sumping mas rineka iya inggih hulur-hulur nganggem Darasmara aja jamang susun 3 inggih gelung cupi siwa perhasta hunsal kancana inggih alas-alasan kancing Garuda Mungkur inggih simawa raksukan Krean Takusuma pengawasanipun pengawasanipun Oraana Braja Hingkang Tumama inggih simawa Sinjang Wasuruna suasana wancit tengah cat boten sat ketinggal wonten hujan datang kehujanan wonten panas dan kepanasan simawe terumpah serama wataknya bisa mabur tanpa lah nanging sadarengipun lumampah ka Geganawiati ngeprek soder marak ngibing sosoderan tindak gendinganipun Sinjang kiru sejatining wayang manjat ledang kang lumampah anu disebat perwira
pahlawan pamela musang satria andalan bangsa banteng benteng negara teka abadi lali jiwa bangsa ninggal kencang guru gajah betah satria tenang muda penting jadi malit masket hati paluang goyang paingan balung goyang
Sugar Daddy. Oncewan teka sorang buah puput leput muara dedi mun kahayang can kasorang kung si diri kedalajang ji Aya kagerang babak supaya waktu balaka hate oleh sumalanda niat sejak babarengan sami ukrek sauyunan nanjarakan galuna iru desangkang gening tesangka damalire salamina Ayah wahasan ayah sugante tetep mi cinta ambu gemyung gening pegang atur yang atma merejang ji sanyana horeng ukur ngabibita Ayah Kang Open abong kena abdi hina pajajang ben pas jang jihenteu jeung buktina aya urang bempas keur waktu tepung munggaran mastikeun ngajak krimitan Ayah Kang Budi Rotan Kang Budi Rota tapi bukti nanya langan ngan ukur pikanyerian najan ayang kergantina mual cara jeung anjeunna Teno carita arek ngabela ada di gadingan taya putina kemana atuh kemana hayang panggi jeung anjeunna lamun kieu balu karna dadang pasti panggi jeung anjeunna Dulu Urang Sipunagara kunaon teu aya sumping Kang Bima mata kaseng ngajeng-ngajeng banginten salira pundung abah geus lawas teu patepang
jelas saking prawingwang tinalangan ampel gadi ya ampel gadi irina sekar pinuji sekar lumut nyebar kastor banglus lampahipun Astra jingga halu mampah metu alas manjing alas kang samyam raja desa doh iya mapai jungkrang mipir-mipir pasir nulung kawing nyaeta nampi pancen tikers napi kenyangakeun layang kasawarga maniloka perjalanan anu sakitu rumitna tuna lampah eta beres kacarios di hiji tempat doh anu matak geuman wah matak pika keungan daya sanes ieu teh rombongan begal-begal sakur jalma anu ngaliwat jadi mangsa manehna malah lamun teu mikeun harta kakayaan dina harti bakal balik ngaran doh leres tega moal boga rasa dosa dina dirina teu boga rasa dosa dina awakna dina nandasa batur geus teu aya hati nurani halu mampah jigra-jigra pengawakan jangkung geus Simardada hege sapa medale pun tindak gendengane pun bendrong lah dia